Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah upami damang mah. Mudah-mudahan sadayana aya tina kasehatan, kawilujengan sareng kaberkahan. Sampurasun, tepang deui sareng Ibu Meli di episode Bahasa Sunda kelas 3 semester 6. Soleh sareng soleha sateuacan di kawitan pembelajaran ieu urang sami-sami ngadoa heula supados ilmu anu ditampi ku urang tiasa berkah dunia sareng akhirat. Tong hilap membaca basmalah heula sateuacan membaca doa sebelum belajar. Barudak anu soleh sareng soleha, kanggo dinten ayeuna ibu bade nyandak tema anu judulna ulin jeung olahraga. Ibu bade nyandak laguna nyaeta ambil-ambilan. Nu hartosna atanapi basa Indonesiana, kalian akan belajar bermain sambil berolahraga dan ibu akan memberikan sebuah judul lagu, yaitu judulnya Ambil-ambilan. Mudah-mudahan kalian senang ya, dan kalian bisa mengikuti ulin jeung olahraga engke di bumi masing-masing. Upami hidup engke atos ninggal videona atanapi contohna, hidup tiasa ngalakukeun ulin jeung olahraga di bumi masing-masing, tiasa sareng rai raka atanapi rerencangan anu caket di bumi. Hidup tiasa milarian contohna anu aya di YouTube seueur pisan. Judulna henteu ambil-ambilan, oge teu sawios aya judul-judul nu sanesna sapertos oray-orayan, aya deui anu sanesna. Anu soleh sareng soleha, hayu urang regepkeun kakawihan ambil-ambilan anu bade ditayangkeun ku ibu videona. Barudak, ambil-ambilan teh nyaeta salah sawios kawih kaulinan murangkalih anu dimainkeun ku dua kelompok. Tiasa kelompok istri sareng kelompok pamaget atanapi kelompok campuran istri sareng pamaget anu alit atanapi anu ageng. Mangga ku hidup urang tinggal heula nya ieu aya gambar dua kelompok tos siap. Catet engke kelompok pertama sareng kelompok kedua calikna ngajajar, berhadap-hadapan, papayun-payun, silih hareupan. Engke dua kelompok ieu tiasa kelompok A pamaget hungkul, kelompok B istri hungkul. Atanapi digabung kelompok nu alit sareng nu ageng langkung ti 2 orang, kelompok B ge sami langkung ti 2 orang tiasa dicampur nu alit sareng nu ageng pamaget sareng istri. Engke salah sawios kelompok ngawihkeun teras dilajeng ku kelompok salajengna dugi ka rengse eta laguna. Upami tos rengse maka salah sawios atau salah seorang nyandak kelompok anu aya di payuneunana. Mun sakitu panginten contoh video kanggo ulin jeung olahraga teh. Ayeuna hidup mangga mirarian salah sawios judul lagu kanggo dimainkeun ulin sareng olahraga di bumi. Tiasa sareng rai, sang raka atanapi rerencangan di bumi berkelompok. Upami atos siap sareng tos tiasa
mangga tiasa dipidiokeun engke di-share ka ibunya. Mudah-mudahan hidup tiasa ngalaksanakeun atanapi mempraktekkeun tugas ulin sareng olahraga di bumi. Satu acan ditutup pembelajaran kanggo dinten ayeuna, ibu bade iklan heula sakedik. Upami hidup gaduh rai, gaduh tatanggi atanapi wargi usia ETK, mangga dititipkeun wae ka ibu kumargi ibu selain ngaulang basa Sunda di kelas 3 oge ngaulang TK di RA Plus Al Gipari. Diantos pisan kasumpinganana sareng pendaftaranana. Hatur nuhun. Jazakallah khairan kasiron. Mudah-mudahan sadayana aya kawilujengan. Ku ibu tutup wae ku doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.